Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، يا أيها الحاضرون ويا أمة رسول الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Dulur-dulur baraya sepumiwah para wargi sadayana, mugi orang sadayana dibubuh ku rahmat Allah Ta'ala. Dina saat ieu urang sadayana syukuran ka Allah Azza wa Jalla, wireh urang sadayana parantos ngalaksanakeun saum dina sasih Ramadan. Pamugi urang sadayana dijantenkeun jalmi anu tarakwa, anu dipikaridho dipikadeudeuh ku Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, suasana sasih Ramadan sareng pelaksanaan salat Id tahun ayeuna tangtosna benten sareng tahun-tahun anu kamari. Wabah nu ku urang sadayana karandapan salah sahiji ujian pikeun urang sadayana. Mungkin ieu akibat tina kasombongan jeung kasalahan urang salaku manusia, supaya urang salaku nu mukmin jalma anu iman langkung caket ka Allah Ta'ala. Dauhan Allah Ta'ala, zaharal fasad ilal bari wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasad, nampakna karuksakan di daratan, wal bahri sareng di lautan, disebabkeun nyaeta ku kalakuan leungeun-leungeun jalma. Allah Ta'ala ngerasakeun supaya manusia ngerasakeun sebagian tina akibat perbuatan manusia. Tujuanana supaya urang sadayana salaku manusia balik kana jalan Allah Ta'ala, kana jalan anu ceceg bener. Allah nurunkeun wabah supaya urang dielingan bahwa urangan saukur hamba anu lemah, anu dhaif, supaya urang melepaskan diri tina kasombongan jeung tambah yakin kana agungna Allah Ta'ala. Sabab teu saeutik jalma anu nyombongkeun diri ku elmuna, adigung ku kadudukanana, gumede ku harta bandana. Tapi nalika wabah ieu manusia teu aya daya, sadayana kasusahan, corona anu jadi pandemi global ku sabab kebencian, silih caci maki oge tersebar secara global. Manusia geus poho kana purwadaksina bahwa urang sami-sami Bani Adam, katurunan Nabi Adam alaihissalam. Aya sababaraha sabab turuna musibah ka diri urang sadayana. Anu kahiji ku sabab dosa urang sadayana anu tohaga gedena. Dijelaskeun dina surat Yasin ayat 18 bahwa secara terang benderang kemalangan demi kemalangan, musibah
terus-terusan silih susul sadayana ieu terjadi ku sabab dosa anu keterlaluan anu dipilampah ku urang sadayana salaku manusia. Anu kadua sabab turuna musibah ka diri urang sadayana karuksakan alam anu secara sistematis, secara masif. Hati-hati pikeun urang sadayana sabab daratan bakal ngambek, lautan bakal ngambek ku sabab ulah leungeun-leungeun jahilna jelema. Naon sababna? Supaya maranehanana ngarasakeun kana akibat perbuatan aranjeunana, tujuanana tetep kembali deui ka Allah taala. Katilu aya sabab musabab turuna musibah lungsur ka diri urang sadayana nyaeta karena pamimpin anu maksiat tur dolim ka rakyatna. Termasuk jalma-jalma anu balaleunghar sombong ku hartana ku cara berpoyak-poyak maksiat ku kakayaanana teu ningali tatangga nu keur kasusahan. Opat sabab musabab turuna musibah ka urang sadayana nyaeta loba pisan jelema anu sae, anu soleh, anu cicing. Teu saeutik jalma anu soleh, anu sae akhlakna, cicing ngantep kana kajahatan. Anu kalimana sabab musabab musibah anu lungsur ka diri urang sadayana ieu teguran supaya urang sadayana tetep kudu sabar. Kantenan musibah tiasa janten pelajaran pikeun urang sadayana sangkan urang terus giat beribadah oge berlaku baik ka sasama manusia. Anu kagenep ieu musibah anu tohaga gedena. Kantenan dorakana ka indung bapa. Boleh jadi ketika kamaksiatan ku jalan maling, ku jalan judi, ku jalan jinah, hiji dua tilu bumi tina sakampung. Tapi yakin tina setiap rumah aya anu ngalakukeun doraka gede, nyaeta doraka kanu jadi indung bapakna. Kantenan indung bapakna jadi raja, anakna sok ngilu jadi raja. Tapi sabalikna nalika anakna jadi raja nanjung ku harta banda, teu saeutik indung bapana sok jadi pembantu. Di sisi lain untung keneh urang dina ieu kesempatan anu masih keneh aya indung bapakna tiasa neuteuk, tiasa cium tangan, tiasa babakti ka indung bapa urang sadayana. Tapi teu saeutik oge anu ngariung di ieu tempat anu indungna geus pindah ka alam kubur, bapana geus pindah ka alam barzakh, nya kitu anak-anakna geus pindah ka alam pabenangan. Deudeuh teuing Gusti, urang teu apal dina waktu ayeuna apakah maranehanana indung urang, bapa urang aya dina kanikmatan alam kubur atanapi keur dibuntang banting disiksa ku malaikat munkar jeung nakir. Urang teu apal. Teu saeutik oge nalika taun kamari masih keneh ngariung bareng jeung urang, salat Id bareng jeung urang. Ayeuna teu katingali termasuk sesepuh urang sadayana. Kantenan sesepuh urang sadayana jasana anu kalintang saena dina danget ayeuna taun ayeuna ku urang teu katetep teu katingali. Nu mata urang sadayana teras-terasan ngadoakeun sepuh urang sadayana wabil khusus Bapak Wahyudin anu kurang sadayana kedah diperjuangkeun kasayanana, kedah diteraskeun kana perjuangan ngamakmurkeun kampung Lunjuk Girang pada khususna. Hadirin hadirat rahimakumullah, kantena dina ieu saat teu aya anu dijagokeun di payunan Allah, teu aya anu gagah di hadapan Allah. Urang nu hadir di ieu tempat yakin rumaos kana diri urang sadayana tukang doraka wungkul ka Allah. Urang nu hadir di ieu tempat tukang maksiat wungkul ka Allah. Urang nu hadir di ieu tempat jalmi hina wungkul di payunan Allah taala. Allah anu maha uninga
Allah apaleun kana jero-jero hate urang sadayana. Payunan batur urang bisa babageuran, payunan batur urang bisa sosolehan, payunan batur urang bisa bobodohan, tapi payunan Allah Ta'ala urang moal bisa ngabohongan. Sanajan urang ngarangge kopeah, sanos urang ngaranggo sorban, sanos nu haladir katingalna ditariung, Allah apaleun para hadirin sadayana. Allah apaleun bahwa urang nu ngariung di tempat teh tukang doraka wungkul ka Allah. Allah apaleun bahwa urang nu ngariung teh jalma nu hina wungkul di payuna Allah Ta'ala. Urang rumasa urang hese ibadah, urang rumasa hese ngalengkahkeun kanggo ibadah suku urang sangtos rumaos ka Allah Ta'ala. Abdi sadayana ya Allah, di hadapan Allah teu aya nanaona, teu aya kasombongan pikeun diri urang sadayana. Rumaos urang sadayana tukang doraka, tukang maksiat. Maka singkeun para hadirin sadayana, dunia tereh ancur, dunia akhir zaman. Kantenan urang introspeksi kana diri urang sadayana. Rek nepi iraha urang rek maksiat wae ka Allah Ta'ala. Rek nepi iraha urang doraka wae ka Allah. Ketika urang sanggup wae geus nyentak ka ini bapak urang, nalika hiji waktu mah urang geus eueuh inung bapak karasa pisan hargana inung bapak. Kantenan moal bisa jadi kewajiban urang sadayana teras-terasan ngadoa ka inung bapak, menawi simpuring ngawasiatan ka diri pribadi secara khotib, abdi ngawasiatan ka sadayana hadirin-hadirin. Salagi inung bapak urang aya, salagi inung bapak urang aya memulaikeun sing jadi raja anjeun, maka yakin dunia bakal nyamperkeun anjeun. Sing jadi raja inung bapak urang sadayana, sing jadi raja geus cukup urang waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit urang kantenan geus doraka pisan ka ibu rama urang. Ketika eueuh mah geus kaharti kabayang bahwa hargana inung bapak urang. Nalika kamari masih kene kabayang di mandian sepuh urang sadayana Pak Udin, di kampanan urang sadayana katingali dikurepkeunana, tingali sejauh mana kasolehanana nalika hosna ngantunkeun pamugi urang sadayana. Tiasa di detik ayeuna, di menit ayeuna tiasa babakti kanu janten ibu rama urang sadayana. Ku berkahna Ramadan, kuasilahna ieu wabah, insyaallah tiasa mersihkeun kana dosa urang sadayana. Kantenan ningali lamun dihitung-hitung mah dorakana urang moal tiasa ka itu. Maka urang sadayana aya hak antara Bani Adam sasama manusia. Kudu silih islah, kudu silih hampura. Kantenan urang mah da loba dosa kepada urang, kantenan kedah jeung wajib hukumna silih hampura. Ulah nepi ka nyungkulitna ati masih keneh jadi hate ka batur. Maka urang bohong disebut urang ikhlas teh. Bohong urang teh hayang kana fitri, hayang kana fitrah, hayang Idul Fitri teh bohong kasebutna. Gimana dina hate urang sadayana masih keneh nyungkulit diri ati urang sadayana ka sasama manusia. Komo ka dulur urang, komo ka ibu bapak urang. Maka kesempatan dina waktu ayeuna sabadana salat Id simkuring ngumaja ka sadayana upami tiasa eta cium sampean eta inung bapak cium teras disuhun urang sadayana teras dicium tanganna, cium taarna, menta doana, menta ridona ka inung bapak urang sadayana. Ulah aneh lamun rezeki urang asa kasulitan, rezeki urang mah asa ripuh, bongan saha urang nu doraka ka inung bapak eta kuncina. Di mana urang hayang beunghar secara rezeki harta geus mumulaikeun inung bapak urang sadayana
eta kuncina. Di mana urang hayang ilmu anu barokah maka mulai nu jadi guru. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa diselametkeun dinu bapak urang sadayana oge jamaah kampung urang sadayana wabil khusus kampung Lunjung Kirang oge bangsa urang sadayana termasuk sadayana umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi diselametkeun dina wabah pikeun urang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.